Salawat nu dimuliakeun ku Allah. Urang datang kana ieu tempat, calik dina ieu tempat samata-mata takdir Allah nu Maha Agung. Urang bisa ngaji lain ku urang dibisakeun ngaji tapi dibisakeun ku Allah. Urang leumpang lain ku urang leumpangna tapi dileumpangkeun ku Allah. Pada hakikat nama kabeh oge nu Allah lain nu urang. Sukses urang ti Allah, sehat urang ti Allah, bungah urang ti Allah. Urang mah salaku manusia teu bogana naon sadayana ge kagungan Allah. Dumasar kana eta urang salaku manusia kudu boga rumasa bahwa urang moal bisa nebus surgana Allah ku salat ku ibadah. Saur Kangjeng Nabi dina hadisna, lamun anjeun ngalombakeun salat sareng puasa moal bisa asup ka surga, tapi asup ka surgana Allah teh ku rahmatna Allah, ku kanyaahna Allah. Atuh nu ku urang kedah dikejar teh iwal ti hiji hayang kenging rahmatna Allah, hayang kenging ridhona Allah. Naon sababna? Sabab teu saeutik jelema dicumponan pangabutuhna ngan pamerena lain dibarengan ku ridhona Allah, tapi dibarengan ku panyungkun Allah. Cek Allah dina Al-Qur'an ngadawuh sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaidi matin. Allah mere kasehatan ngan kasehatan panyungkun. Allah mere bungah ngan bungahna panyungkun. Allah mere sukses ngan suksesna panyungkun. Ngan tatapi eta jalma nu disungkun ku Allah teu karasaeun mun eta teh pamere ti Allah teh dalam bentuk sungkunan. Mohon nu kumaha nu disungkun ku Allah? Jalma nu disungkun ku Allah mah hirupna jauh jeung Allah tapi kana rezeki pamere Allah hayang. Hirupna kahayangna hayang kacumponan tapi teu wawuh jeung nu merena. Malah teu saeutik jelema oge. Jelema nu boga kayakinan ku salatna bisa nebus surgana Allah. Ku puasa bisa meuli surgana Allah. Ieu teh disebutkeun jalma anu cacat kayakinanana. Naon sababna? Sabab salat lain nu urang, nu Allah urang bisa salat teh disalatkeun ku Allah. Urang bisa puasa dipuasakeun ku Allah, urang bisa ibadah diibadahkeun ku Allah. Sabab kabeh lain nu urang, kabeh nu Gusti Allah. Nu jadi pertarosanana naon sababna? Pangna jelema bisa jauh ti Allah. Hiji walaranana lantaran eta jalma teh teuas hatena. Dina hadis anu riwayatkeun ku Abi Nuaim radhiyallahu an aya 4 golongan manusia nu dicirian eta jalma bakal kategori jalma nu cilaka. Urang ge pasti kabeh hayang jadi jalma nu salamet mung cilaka ngeun kudu nyaho kana ciri jalma nu cilaka beh nyaho kana ciri jalma nu salamet. Sabab moal nyaho cirina ka jalma nu salamet mun teu nyaho kana cirina jalma nu cilaka. Muhun naon nu kahijina ciri jalma nu cilaka teh? Nu kahijina jumudul ain. Naon ari jumudul ain teh? Jumud teh tina jamada hartina teh teuas, ari ain teh soca. Teuasna soca hartosna lain teuas jika batu, ngeun teuasna eta soca kana ngecelakeun cai soca teh rada hese. Sok raoskeun ku urang, da hese hayang ngecelakeun cai soca emut kana dosa? Henteu gampang eta teh. Ari urang mah pan rajieun ceurik lamun menang ka nyeri ti manusia, kakarak ngajerit hate teh ka Allah. Komo pannya menyeri ku salaki madu Gusti. Nepi ka jejeritan pan tengah peuting bari tahajud minta ka Gusti abdi teh meuni nyeri ku salaki teh. Sina bager atuh Gusti salaki abdi teh nyeri hate bari jeung ceuri ka Allah. Eta mah cerik kitu mah cerik nu murah.
Da cerik nu mahal mah di mana urang menta panghampura ka Allah rumaos hidup lamokot ku dosa, hidup bobolokot ku dosa, bari cerik menta panghampura ka Allah. Bari hatena manteng eling ka Allah dibarengan ku rasa menta panghampura ka Allah. Kakara ku Allah dibukakeun pintu panghampura. Kunaon dihampurana ku Allah? Lain kuladang urang istighfar tapi Allah mukakeun hampura lantaran Allah nyaaheun ka urang. Da cek Allah teh lamun ngitung-ngitung dosa mah dosa ged maneh teh loba pisan teu miti balik nepi ka ayeuna. Malah urang kadang-kadang teu karasa panjeun dosa teh nya. Ka indung, ka kolot, ka dulur, ka tetangga. Komo ka pamajikan mah. Panglobana we dosa teh. Da loba pan pamajikan nepikeun ka bergang awakna. Engko salaki khawatir awak nepi ka begang mikiran salaki. Tapi da kunaon atuh Gusti salaki abdi teh bet bedagong-bedagong teuing teradaek menta hampura ka abdi ngan kudu abdi we nu menta hampura teh. Nah, ari kitu kumaha kudu menta hampura ka saha ka manusia memeh ka Allah kudu ka jelema heula. Naon sababna? Sabab Allah moal ngahampura kana dosa urang lamun urang teu menta panghampura heula ka papada manusia. Dan nu paling hese teh menta hampura ka jelema sanajan urang dikir gegelegeran oge ari dosa keneh ka jelema mah anger we ka hijab. Komo urang nyerikeun anu janten sepuh urang mah boro-boro urang jelema biasa. Sahabat Rasul Ulqamah hidupna ge sareng Rasulullah, ibadah salatna ge bareng jeung Kangjeng Rasul. Nah, Ulqamah begitu rek ngantunkeun teu bisa ngucapkeun kalimah la ilaha illallah bakal dibimbing ku para sahabat, tapi kunaon teu bisa ngucapkeun? Ternyata Ulqamah ngagaduhan dosa kana janten ibuna. Ku ibuna can dihampura nepikeun ka ngaganjel lisana ngonci teu bisa ngucapkeun kalimah la ilaha illallah lantaran kehalangan ku dosa kana janten ibuna. Awas ka hadeta urang keur diajar dikir ayeuna. Supaya tina dikir teh bisa ngaleuleskeun hate urang. Tina dikir teh bisa nyaekeun akhlak urang. Tina dikir teh bisa ngabaguskeun lisan urang. Nepikeun ka kaluar tina lisan urang teh bahasa-bahasa nu pingeunaheun, pibungaheun, pibahagiakeun jalma anu ngupingna. Balik deui kana tadi. Tadi teh jumudul ain, teu asna cai soca, hese hayang menta hampura ka Allah. Ai cerik jiga kalolobaan mah gampang. Pan aya celik sataun sakali teh ya, ibu ge meureun osoknya celik sataun sakali. Air lebaran, hari lebaran mah pan di masjid teh. Jelema teh ting garubuk carurik nu ieu cerik nu itu cerik. Pas ningali urang teh cerik-cerik, miluan we cerik da kabawakeun ku batur. Ai cerik itu mah cerik teu sampurna eta mah. Aya deui panu cerik teh nya ini ka masjid milu di ditu teh di Masjid Agung. Ngiring majlis istighosah teh ya bari ngaduana teh beri cerik pan. Jeung ustad-ustadna milu cerik. Dibarengan ku jamaah batur cerik ieu mah henteu urang ge miluan we cerik daerah batur cerik urang henteu. Eta mah teu ci. Dan nu cerik itu mah cerikna hate. Di mana hatena ngeusul ka Allah, maka dibukakeun rahmat Allah. Long dibukakeun ku Allah rahmatna, dibikeun hampurana, dibikeun kanyahna. Naon sababna pangna Allah nyaheun? Sabab eta jalma ibadahna henteu karna nanaon, hanya karena Allah. Awas tong boga kayakinan urang Gusti abdi mah aya salat jeung ngaji hayang ka surga. Da surga mah baga Allah nu kudu dikejarna Allah na heula. Mata geuning saur Sitrobeh al Adawiyah nun Gusti ridho abdi asup kana neraka asa dibarengan ku ridona Gusti. Abdi alim asup ka surga lamun asup ka surgana dibarengan ku bebenduna Gusti. Naon sababna? Sabab mung hirup di benduan ku Allah. Ridho hirup sanajan cicing di dunia bari loba gogoda asar hirupna dibarengan ku ridona Allah, dibimbing ku Allah. Mangka ku sabab gitu nu kahiji urang kudu kumaha? Kudu loba menta panghampura ka Allah sing bisa ngecelakeun cai soca. Nu karasa ku urang emutan ti kawit balik dugi ka ayeuna. Subhanallah dosa urang teh. Tapi tong leutik hate, tong leutik hate, tong nuksonur roja cek hikamah, ngurangan pangharapan ka Gusti Allah. Di mana urang tas migawe dosa teh, sanajan dosa urang gede sagede gunung lobana jiga cai laut, tapi panghampura Allah leuwih gede, leuwih loba tibatan dosa urang.
tong putus asa ari tas migawe dosa teh ulah ieu mah kagok da geus kagok pusing ayeuna mah manakib teh geus tara bae ayeuna mah kagok doraka hoream ulah kitu naon sababna tong boga keyakinan bisana salat ku urang tapi bisana salat ku Allah bisana istighfar ku urang tapi bisana istighfar ku Allah sadayana ge gaduh Allah mun urang mah digerakkeun hungkul ku Allah subhanahu wa taala hiji tah ciri jalma nu cilaka teh jumudul ain teasna cai soca hesena ngecelakeun cai soca gubrag ka dunya lantaran emut kana dosa hiji tah anu kadua ciri jalma anu cilaka teh wa qaswatul qalbi jalma nu teuas hate muhun ari hate nu teuas nu kumahana teuasna jiga batu leuwih teuas batan batu ari batu mah teuas sanajan teuas oge ditakolan ku palu lila-lila jadi beulah beda jeung hate jelema di mana hate jelema geus teuas maka eta hate hese di beulahna hese di lelempengna naon anu mantak neuasan kana hate kantenan loba pisan hiji aya jelema teuas hate ku elmuna da loba jelema pana saking ku pinter nepikeun ka jadi teuas hatena teh dielingan ku batur teh mu ngasa aing we pang pinterna beda urang geus apal hadis apal dalil di bejaan nu kakarak diajar bari jeung bener manehna teh salah bener keuneun da mung narima majarkeun teh amane bisa naon urang mah leuwih jiga kieu atuh tuh naon sababna katutupan hatena ku kasombongan lantaran ku elmuna eta jalma bisa tenepi ka Allah lantaran ku elmuna katutupan hatena akhirna hirupna sombong sombong ka saha sombong ka Gusti Allah tak loba jelema anu hirupna sombong ka Allah subhanahu wa taala nu kumaha jalma nu sombong ka Allah hirupna dihirupkeun ku Allah sehatna disehatkeun ku Allah rizkina dibere ku Allah untungna diuntungkeun ku Allah ngan hirupna mung tunduk patuh kana parentah Allah ta eta jalma nu sombong kapan urang ge kadang-kadang masuk itu gara sok raoskeun ku urang kadang-kadang malamun datang we parentah Allah salat we intabisna kapan urang ge sok loba nawar ka Gusti Allah saur Rasulullah salat nu dipika cinta ku Allah mah di mana salat tepat kana waktuna panari urang mah aya kalana salat teh diakhirkeun we cek urang teh Gusti moal baka ayeuna salat teh engke we jam 1 kagok ieu teh nuju aya tamu loba keneh komopan keur hajat mah nya ari keur hajat jabanding make up mahal mayarna datang waktu salat sedengkeun menang make up teh kudu diganti deui da rela keneh ninggalkeun salat si eta mah batan salat heula aya nu kitu aya ibu ge pan sok kitu ari keur usum hajat mah nya itu karaos pajarkeun teh make dalil di pan cenah kewe salat teh hijikeun we cenah jeung asar da meunang cek ajengan oge lohor dihidikeun jeung asar dalil ti mana meunang teh lamun urang keur perjalanan meunang teh urang lamun aya madarat ari keur kitu mah cai gede jaba cicing di imah awak sehat duit keur loba anu suasana keur bunga bet si eta meninggalkeun salat tuh naon sababna atuh da kumaha cenah Gusti lamun salat abdi pan amplop bejeuna loba ieu teh heukeun we amplop mah da moal ngaleungit tuh kadang-kadang urang ge sombong ka Allah ngamalkeun amalan zikir nu ku urang dipigawe tepan urang ge loba ditawar we 165 ge boro-boro ka Allah kapan urang mah ka guru masih keneh uang kelang urang mah saur pangaresa bahir kok dikir teh tong kurang 165 beda surat pangaresa 3 we abdi mah illallah sayyiduna geus sabulan pancan kakodoan gitu mentak loba jelema nu aremun ga diajar thariqah berat eta na ajarkeun teh berat cenah ngamalkeunana lain amalkeun urang eta mah keur paranti wali heuh mah nerek jadi setan gitu tah sok aya jelema nu kitu teh bakatku pinter tah teh jelema teh mantak teu saeutik jelema katutupan hatena ku ilmu nu akhirna ilmuna nutupan kana hatena kaluar tina hatena sifat sombong lantaran sombong ku ilmuna jelema sombong ku sehatna boga angeuhan awak sehat karaos ku ibu bannya ari keur sehat jeung keur gering doraka loba mana bu da loba keur sehat doraka teh batan keur gering gara sok raoskeun urang lamun aya nu nyeri dina awak anu keur karasa Masya Allah da memeh adzan teh geus ngamparkeun sajadah atuh ibu teh
nges dikir, nges solawat, nges naon sagala dibaca, da teu ka mana-mana. Cicing we dina sejadah memeh adan ge geus ditungguan adan teh. Da teu ka mana-mana. Gigireun teh leupas tina tasbih, hareupeun Al-Qur'an. Gitu kan, sajadah diamparkeun, bari make mukena nyangunyar we di musala teh. Nungguan waktu adan. Gitu, dan nyakeun ka incu teh nyai cenah geus adan encan masa kedap deui heueuh menilila adan teh mate geus kesel keur gering mah kumari keur cager keur gering mah jejeritan nun Gusti abdi teh lamun gering mah sehat jag-jag jiga batur abdi teh hayang ngiring manakib Gusti da ayeuna mah teu kaduga kapan sukuna Gusti abdi teh nyeri cangkeng panas sirah rieu Gusti abdi teh mun jag-jag mah moal tinggalkeun manakib teh ketol cek Gusti heug atuh malaikat cagerkeun dicagerkeun ku malaikat kumari geus jag-jag da eueuh manakib si eta mah pajarkeun teh ka mana cek incu teh mah hayu meungpeung mah sehat meungpeung mah jag-jag meungpeung mah cager ayeuna mah hayu urang ulin ka ditu ka mana ka Pangandaran urang foto-foto urang dahar di nungeunna cek mah teh kapan ayeuna manakib engke we mah manakib mah pan aya bulan hareup tuh terus teh lobana doraka ka Allah teh lantaran urang dibere kasehatan nu kasehatan teh katutup kunaon ku kasombongan katutup ayeuna ku kabahagiaan nepikeun ka poho kanu mere bahagia katutup ku kanon ku kasombongan poho kanu mere sehat padahal sehat nu Allah lain anu urang tina naon eta faswatul qalbi tina teuas hate sok raoskeun Bu hirup teh ujian ku Allah keur jalma nu iman mah bunga ujian susah ujian ngan lamun menang milih mah hirup teh hayang diuji ke bunga we leres Ibu ari sehat ujian gering ujian cing lamun Ibu milih rek sehat nek gering ujian teh hayang sehat Ibu diuji ku sehat mah loba jelema nu teu lulus diuji ku gering mah loba jalma nu lulus karaos ku urangnya mun keur gering mah lulus pan lamun keur boga karasa boga aya anu nyeri dina awak nu dirasa masyaallah da asa rapet jeung Allah teh dikir hate jalan dikir lisan jalan kitu kumari keur sehat da poho we ka Allah teh nah eta nah di mana hate urang geus teuas kudu kumaha atuh kudu sina leuleus kumaha carana cek Kangjeng Nabi obat hate tina heuras jadi leuleus teh hiji di mana hate anjeun keur heuras keur teuas maka anjeun kudu ngariung jeung jalma anu soleh anu tiasa ngelingan anjeun kana jalan nu bener kamana leosna tong salah jalan hayang leuleus hate sub ka manakib milu khotaman milu dzikir ngupingkeun tausiah kiai jeung ajengan sugan urang can bisa nepi ka Allah guru urang nu nepi ka Allah na urang kabawa nepi urang can bisa husu guru urang nu husu urang kabawa husu urang can bisa alus guru urang nu alus sugan kabawa alus urang can pinter guru urang nu pinter sugan kabawa pinter atuh aing ngariung mah kitu atuh jika ramutan anu alus teh geuning ramutan Ropiah eta teh anu kitu nu ngolokor teh akeun we Bu titikna oge nu penting mah sarangeui we ka bawah eta pentingna mah keun urang ibadah can bener akhlak can pati hade nya atuh sugan urang teh ari ngariung jeung jalma anu saroleh mah sugan atuh urang teh ka bawah atuh leres kacantol ka bawah nepi ka Gusti tah eta kitu datang ka manakiban teh atuh urang boga rezeki kali-kali mah atuh ayakeun manakib rezeki teh ulah dahar we kabeh da jadi penyakit ulah ieu mah ari ngeusiring bebeja ka tetangga euceuk abdi teh gering pan ayeuna mah kunaon euceuk eta kolesterol pan bedanya penyakit zaman ayeuna mah aya kolesterol ya sagala gitu. Awas di mana urang dibere gering sing emut kana ringki nu dibikeun ku Allah ka urang bisa aya ringki nu didahar ku urang can diberesihan ku zakat jeung ku sedekah gitu maka boga ringki mah ku kumpul atuh teu kabual sabulan sakali 2 bulan sakali bapana kumpulkeun ringki hayang kasaan ku dulur ku tetangga ku baraya da dibikeun ka imahna mah urang teh era tama era urang ayakeun manakib we keun we urang ulam lain ihwan oge ambeh kaasaan rezeki ku tetangga bisi bendu Allah geus beres tetangga kakarak dulur geus beres dulur kakarak dulur anu jauh entong sok ngalengkah anu deukeut
Itu geus beres ajengan nu deukeut kakarak mere nu jauh. Ulah ieu mah ari nu jauh di udag-udag ari ajengan setempat delengkahan. Salah eta teh. Naon sababna? Nu deukeut mah gede jasana tibatan nu jauh. Mentak song dipilah-pilahnya gitu. Alhamdulillah. Anu urang-urang masuk kitu ari hate condong teh. Ah da ka ustad ieu mah teu pati resep engkewe nu resep entong kitu. Ciri jelema nu bersih hate mah tong ningali jelema itu ieuna sarua ustad cokot anu saena tong dicontohan akhlakna mah anu gorengna mah. Da pasok aya wae nya urang mah kritik ka ustad teh meni babari geuningan. Ari goreng teh saeutik ustad digoreng kabeh gitu teh. Oh kamari cenah ustad teh eta mah ustad eta kana amplop we bari jeung tara manehna mah. Tong sok suudzon kitu ka ustad teh. Ari boga rezeki manaon kalana atuh mere sing gede. Terus teh tak kudu nyaah ka ajengan teh. Naon sababna? Gede gawena. Taraos ibu gede gawena. Da gede gawe ustad beda jeung RT Bu. Sok raoskeun ku ibu RT mah tugasna salila ngajabat. Ustad mah nepi ka maot tinu hirup, nepi ka nu maot tinu lahir, nepi ka dikubur dikarengan ku ustad. Leres teh? Sok mata kudu nyaah oge tah ka ustad nu deukeut. Gitu. Gai barang mere ka ustad teh nu alus ulah sok nu butut ieu marajeun dibikeun ka ustad nu gorengna. Leres teh? Kitu tah mere samping teh nu mahal atuh ka ustad teh. Itu mere BHS atuh sing emut Pak Ustad abdi teh gaduh riki hayang kaanggo Pak Ustad bikeun ka ustad teh samping nu alus ulah ieu marajeun barang bere rada alus meusan ka ustad tinu maot. Atuh dipake teh ngajung jurigan. Jadi ustad lagi ustad jujur eueuh kana jurig-jurig eta ka ustad. Ini teh sopan gitu. Doh, Bu. Koswatu kau bitu sate urang kumaha cara ngaleuleskeunana. Nu kadua obat anu kadua ngariung jeung ulama nu kadua ibu di mana hate urang teuas anu kaduana urang kudu hudang peuting tahajud da tengah peuting hudang atuh urang teh salat geus beres salat dikir mimiti diawali ku mandi tobat geus mandi tobat terus urang salat nya salat tahajud sok didinya urang zikir nu saloba-lobana tong dibatas kene saloba-lobana terus dikir tengah peuting bayangkeun keur urang tengah peuting batur keur kerek salaki kerek mitoha kerek menantu kerek tinggal udang cunglik sorangan terus istighfar minta panghampura ka Allah nun Gusti abdi sorangan tengah peuting jemplang-jempling batur mah keur sare tibra tapi abdi keur hudang menghadap ka Gusti Gusti hampura dosa abdi dosa ibu rama abdi Gusti barokahkeun hirup abdi kulawarga abdi Gusti abdi sorangan ayeuna mah sorangan di dunia teu pati keung Gusti tapi keung abdi engke di jero kubur sorangan tuh sok bayangkeun tah teu leles keneh hate teh dikitu-kitu teh anger we teuas maka aya obat anu katilu di mana aya jalma nu maot sok ambil papatah ambil ibroh cokot pepeling keur urang ti jalma nu maot leuwih teu heula batan urang sok bayangkeun ku urang tah mun hate urang teuas naon Gusti hate abdi mentak teuas-teuas teuing naon sababna abdi boga angeuhan yen awak abdi ayeuna sehat abdi hirup abdi jagjag abdi bungah tapi sadayana lain anu urang kabeh anu Allah di dunia hirup di ugung-ugung ku batur di dunia hirup di mulya kenon di hormat di ajenan ku batur di dunia hirup loba itu loba ieu tapi ketika urang maot teu aya nu dibawa sok bayangkeun lamun nu maot padahal urang di dunia mah nya baju aralus ibu-ibu teh nepikeun ka baju teh sababaraha rupa panu koneng nu hejo nu hideung aya kabeh heueuh baju kitu ibu-ibu kan ieu mah kaparanti manakib nu rebo ieu mah bajuna ieu manakib nu kemis bajuna ieu gitu kan merek ngaji teh jumaah da kabeh unggal poe teh aya seragamna teh teh kitu kan alus nepikeun ka tiluhur nepi ka handap teh da kudu sarua pan jamaah ayeuna mah heuh nu ngarora kitu teh anu kolot mah tarang imeutan ka dinya nya jiga mama icih maedoh maonah tara mikiran baju nu penting mah init we manakibkeun wae kantong hideung ka handap beureum ogekeun wae senal sisirangan oge teu nanaon nu penting mah init ka masjid ngiring manakib jeung batur da kitu nu geus kolot mah beda jeung nu ngora nah ari nu ngora eta rek ngaji teh lila ku dangdan lain lila ngaji na lila dangdana di ditu jamaah abdi nu ngarora kitu teh
teuing di dieu ge sarua meureun teuing di dieu mimitina nuran ka ditu di dieu jigana mimitina tepa ka ditu. Nah ibu sadaya naon sababna sabab geus napak we nu geus umur geus kolot mah sok tingali urang teh geus dicirian ku malaikat Ijroil. Mana cirina? Tingali kali-kali mau urang teh ngaca geus hareupeun kaca sok ret ningali foto nu baheula keur ngora geuning ningalinya da keur ngora mah meuni geulis bannya awak langsing ayeuna mah jiga langseng awak teh baheula mah ramping ayeuna mah rampang reupeung. Tuh beda tingali ku urang Gusti baheula abdi kieu ayeuna kieu geus dicirian abdi teh ku malaikat Ijroil tingali buuk geus bodas pipi geus peot baheula mah kenceng ayeuna mah peot ditempelan wedak ngaburusut deui ayeuna mah baheula mah pan ditempelan ge kuat ayeuna mah ngaburusut deui cirina eta teh geus kolot ibu. Tuh di mana geus kolot teh urang teh kudu mikir naon sababna sabab ieu kakolotan teh geus dicirian ku malaikat Ijroil sakedeung deui urang teh dipanen terus teh dipanen ibu. Tuh maot weh kumaha ta dunia baju alus teh dibawa mobil loba teh dibawa imah gede ditinggalkeun pamajikan salaki kasep keneh kawin deui da teu kasep keneh mah nya kawin deui banyak daripada jadi fitnah jika nama heueuh keur maot pamajikan mah gogorolongan mamah bapak jeung saha mamah ninggalkeun bari ceurik gogorolongan 40 poe pamajikan dikubur geus neangan diganti. Tuh mas kawina gampang pamajikan boga gelang boga kalung boga kongkorong nu koret teh dipake sodakohnya tuh geletuk teh maot nu untung salaki cek salaki teh alhamdulillah pamajikan maot kawin deui mas kawin geus aya tuh da nyeri hate samarana leres teh mantak meuning keneh ayeuna jual tagelang teh pakai muludan pakai manakib daripada dipakai kawin deui ku salaki sok tuh itu tuh tingali ku urang begitu urang maot dulur da baraya tatangga masya Allah boro-boro jauh boro-boro batur salaki ge mung maturan sukan cek salaki teh mamah teh maot teh heula sapenting ayeuna marek di baturan we ku bapak di kamar duaan eueuh ibu nu kitu leres teh tuh ibu digotong layona janajahna digotong diasupkeun ka pasaran dialeutkeun ku keluarga ku dulur ku baraya sup diasupkeun ka liang lahad di jero sorangan bari jeung poek. Tuh mana nu baheula cek paribasana ku urang diagung-agung teh teu aya ibu anu maturan teh iwal titilu nu nganter teh iwal titilu saur Rasul yutbaul mayyit salasun hiji ahluhu wa maluhu wa amaluhu kulawargana loba teu aya anu dibawa harta seueur teu aya nu nganter pamajikan geulis teu diais boga salaki kasep ge anger ninggalkeun urang nu maturan teh iwal ti amal urang sadayana amal nu mana amal nu nepi eta amal ka Allah awas ka hade di mana amal teh dibarengan nepi na eta amal ka Allah ditarimana ku Allah maka eta amal boh bisa nyalametkeun urang. Naon sababna sabab amal anu nepi ka Allah eta amal bakal jadi batur urang sabab teu saeutik jelema nu begawe amal tapi boga kayakinan amalna bisa nebus surgana Allah nu akhirna ku Allah teu ditarima lamun urang nek itung-itungan jeung Allah tangtu moal meunang. Naon sababna cek Allah mun anjeun ladang salat ladang sedekah ladang puasa ladang haji ladang nulung ka batur nalang kanu susah mere kanu hayang ditukeran eta amal keul meuli surga kami moal katebus dibanding jeung nikmat kami nu dibikeun ka anjeun. Sok ebutkeun ku urang sabaraha kali ngicep sapoe sapeuting kabaraha kali urang nanghap sapoe sapeuting dibandingkeun jeung ibadah urang sabaraha ratus rakaat sapeuting boro-boro ratusan sataun sakali ge 100 rakaat ni susah banda loba nu ngadalil eta teh cek anu ngedul mah eta teh salat bid'ah eueuh ti nabina heukeun bae kumaha maneh we eta mah leres teu da ari salat mutlak mah tina atlaqo yutliku itlaqon salat mu eueuh ngaranan ibu
bebas rek sabaraha rakaat oge da eta mah salat mutlak ngeun dilakukeunana biasanana ari urang mah sok make kesempatan mun dina bulan-bulan biasa mah salat mutlak mun dina nisfu Saban mah disebut salat mutlak dina bulan nisfu Saban gitu disebutna salat nisfu Saban da urang mah ahli amal gawean we tong wakah heula riweuh ku dalil ulama geus leuwih ti heula terus nu urang manting mah digawe. Terus anu katilu nu baca ciri eta jalma nu celaka teh ibu sadaya nu katilu teh naon cenah? Wahirsun. Naon harus toma ibu? Toma kada demes. Berlebihan hubu dunia, cinta dunia. Ibu cinta karena duit? Ibu cinta karena duit? Cinta ka salaki, cinta karena duit? Cinta ka salaki, biar salaki ibu tega duit anggar eueuh duitan mah harus teh itu mantak ibu sadana boleh mencintai dunia tapi jangan dijadikan tujuan pek rek resep kana dunia mangejadikeun eta dunia alat keur ibadah ka Allah pek nek beunghar mah teh dilarang ku agama ngeun eta harta dijadikeun modal keur neangan kauntungan keur ngudag rahmatna Allah pek wae nu dilarang mah di mana eta jalma dunia dijadikan tujuan kadituna wahirsun kada demes kumaha nu kada demes ibu nu kada demes nu kumaha lamun jalma lamun cekolot baheula mah ibu nu kada demes mah jigala kokoro mangi mulud apal kokoro mangi mulud heuh anu miskin mangih bulan mulud itu kumaha nu bulan mulud geuningan mak sagala di dahar lantaran taramangi tah kana dunia teh ulah kitu kudu khairul umur awsatuha pertengahan we dina dunia mah da barobar nu itu pandahar oge kadah pertengahan ulah berlebihan ulah imah dahar sangangna leres teh nek sare kudu dahar udang sare dahar hayo we dahar hirup teh entak awak teh pan pudeg-deg we naik kiloan teh gitu kannya awak teh katingali genut we tapi dan nu gedut ge aya untungna aya alusna naon sababna alusna nu genut mah katingali loba duit harus teh da ditingali teh panu genutna heula eta istri saha istri ajengan mini genutnya oh teh da loba duit kitu leres teh tuh dapan beda ece ari ukuran awak masuk jadi penilaian batur nya beda jeung nu begang ningali awak teh begang weh karung kaeng itu kan katingali panu leumpang mah nu begang mah cenah eta mah teu boga duit katingali beda leumpangna ge moyongkot we panu begang harus teh tapi nu genut nu begang duana ge aya leuwihna aya untungna hiji keur jalma anu genut lamun eta nu genut dilahun ku caroge bobotna 60 kilo maka 60 kilo di 60 dosa salaki dihampura mentak sok balik malah lahun ke mah tapi nu begang ge aya untungna naon nu begang untungna mun maot henteu berat ngagotongna harus bu tuh mantak tina kada dames teh kada itu teh kana begang ibu mantak leuwih teuing overdosis ngaranna sok ayeuna loba jelema nu beunghar padahal gaji geus gede mobil balatak imah loba da ku sabab kada demes nu batur dicokot nu tadi narek untung jadi buntung leres teh oh ibu tina naon eta tina kada demes mantak ulah sok kokomoan urang mah kudu sedang we sederhana kudu jadi jalma nu beunghar cek Allah lain beunghar cek jalema da jalma beunghar cek Allah mah jalma nu butuhna ka Allah wungkul teu butuh ka jelema nah kitu jalma nu beunghar teh diukur ku harta da ari harta mah ibu sadana teh jadi ukuran nu beunghar mah kudu beunghar hate nu beunghar hate hirupna teu pati beunghar jiga batur teu loba dunia ngan hatena beunghar hayang we mere ka batur teh padahal hirupna ge bereun masih keneh hayang mere luar biasa jalma susah tapi masih keneh bisa ngabantu jalma nu leuwih susah ta eta nu beunghar mah ai nu miskin kumaha jalma nu miskin loba hartana ngeun miskin hatena hirupna teh bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong sagala nyampak sagala loba ngeun hirupna hayang we dibere eta teh jalma miskin
Geus puguh gaji gede salaki gajihna aya pamajikan alhamdulillah usaha eukeur da teu kabere BLT teh mah ka RT atuh majarkeun teh RT teh pilih kasih padahal sarua wargana batur kabagian urang henteu tong ngamak berarti urang diangkatkeun ku Allah darajat jadi jelema beunghar. Oh ibu mantak eta nu beunghar teh gitu ya mantak ka hade ulah sok komantingnya kana dunya mah. Nu terakhir ibu sana ciri jalma nu cilaka teh watulul amal jalma nu loba teuing lamunan panjang angan-angan. Panjang angan-angan teh ibu sadayana eta teh nyilakakeun diri urang. Naon sababna? Hiji bakal ngaengke-engke ibadah. Jelema nu panjang angan-angan bakal ngangke-engke ibadah. Engke we cenah rek haji teh. Apan Pak Haji duit geus aya engke we. Pak Haji atuh sedekah engke we. Tah. Nu kaduana nu tulul amal hirupna ibu sadayana sok capek. Naon capek? Capek ku perilaku sorangan. Jadi ngalamun panjang teuing jiga ibu. Kan ibu ge ayeuna geus ngalamun teh nya. Naon ngalamuna? Lebaran jauh keneh, puasa jauh keneh geus dipikiran pan teh ayeuna. Leres teu? Persiapan sehari, persiapan anak 11 bulan. Leres teu? Nyiapkeun sapoe lebaran, persiapanna 11 bulan. Pan ngalirkeun sorangan, metak ngiring paket. Aya nu paket daging, paket kue, papaketan kabeh, pakete aya. Apan eta teh bayareun pan. Terus teh nu tungtung nama waktu mayar eueuh duit salaki pan dibaeudan. Ajarkeun teh ayeuna waktuna mayar paket tangke lebaran kumaha lamun urang teu miluan paket batur boga daging, boga baju, boga kue ari urang henteu matak miluan teh ayeuna matak nepakan tarang we ngarburan. Salaki gaji saeutik, anak loba pan nya. Jabaning bayareun paket akhirna teh pikiran kana awakna teh begang eta teh ibu. Da ngabage-bage duit nu saeutik teh ka ditu ka dieu. Mentak beda pan ibu loba hulang-hulang ajeuna ge. Leres teu? Itu mentak ngaji ge loba ulang-ulang ngecelain hutang we hutang hayo. Nah ibu sadayana tong sok tulul amal teuing. Naon sababna? Mada taksibu goda nu bakal isu ku urang dipigawe ge urang can apal. Leres teu? Al insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia cuma rencana Allah yang punya ketentuan. Tong sok ngalamun panjang-panjang teuing ece. Leres teu? Lah ieu mah lebaran jauh keneh ka salaki teh meuli baju teh ayeuna entong kengke masuk mahal di pasar Bandung sok mararacet teh keur. Mun riweuh atuh da. Lebaran jauh keneh riweuh ti ayeuna. Sok tuh. Pan eta teh nyapikeun sorangan. Gitu. Mentak hadenya. Tanu opat eta teh bakal ciri jalma nu cilaka mantak nu opat eta ku urang jauhan. Kumaha carana ngajauhanna? Hiji kuncina sing loba eling ka Allah. Sabab jalma nu loba eling ka Allah insyaallah hirupna moal sarakah. Jalma nu loba eling ka Allah insyaallah hatena bakal lembut. Jalma nu eling ka Allah insyaallah bakal juh teh soca ketika emut kana dosa. Jalma nu eling ka Allah insyaallah hirupna moal panjang angan-angan sabab moal mikiran anu terlalu jauh, moal mikiran alam nu aya di dunia tapi bakal dipikiran alam saatos alam dunia, alam akhirat. Kahartos ibu aris kahartos mah atosnya saurpun guru aritos kahartos mah ngaji mah atos sakitu nu kapihatur mudah-mudahan sing manfaat mudah-mudahan sing barokah sabab jatana gengen 30 menit nu leresna ti Allah nu lepatna tina kabodan sim kuring wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.